rahmat Allah. Dikala hati anda terus aya dina hati wali-wali Allah, maka eta wali Allah teh urang ku sering nejarah ka wali eta, maka eta wali Allah teh resep ka urang. Sedengkeun hatina ayeuna wali Allah sudah dihujanan rahmat Allah, sehingga urang oge bakal karereban naon ayeuna kalulubaran kunaon ku hujanan rahmat Allah subhanahu. Matak minimal urang teh jarahkan udah ke wah gudangna wali, gudangna ulama di Garut. Seueur wali anu mastur daripada wali anu masyhur. Ngan moal jadi wali anu masyhur lamun teu aya wali anu mastur, sabab wali anu masyhur eta teh didoakeun ku wali-wali anu mastur. Jadi tetap urang teh jarah teh kanu deukeut heula lini mah jarah teh abring-abringan kana beus make saragam ka pamijahan, meuli cangkaleng baralik deui. Ka Banten meuli peuteuy, meuli asin ka laut dilalep di laut. Jadi hirup di alam dunia orang marah ramean deh nanaon teh. Jadi kudu rame wae nanaon teh. Padahal hirup di alam dunia teh orang teh perlu naon? Perlu karomah, perlu kakelek kasangke ku para wali-wali Allah. Jarah ka mama hijaji teh saminggu sakali poe minggu we da urang madanya bari ulin ka alun-alun. Baca ya Latif, baca ya Malikul, baca ku urang teh 300 kali kanjeuna. Supaya naon? Supaya urang teh ngalap berkah. Naon sababna? Kade ayeuna mah dosa teh dua, hiji dunia nyata, kadua dunia maya. Nu paling bahaya mah sok papanggih beurang teh ayeuna mah jeung jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri gatuh? Nu bahaya mah di Sukaresmi teh lobaran ranjau kehidupan. Rana-rana siang. Rana-rana oge ngeureuy haji. Manya aya randa ngeunah. Untuk jadi randa ge bau. Da ustaz ge dijieuna mah tinu barokah teh. Atuh tinu bau mama anu ngonang. Aduh sia eta. Mendingan we ngahina urang teh. Kan we ngaji na mangke we ngaos ka pawerjana eta ngaos ka urug mangga we eta mah. Da eta mah sanes-sanes pangaresati Baitur Rahman. Seueur para kiai anu abdi kirang unap utami sering ka ieu ka daerah dieu teh ngaos teh pangaresa Aceh tan simkuringna sok hilap gitu. Ka pangaresa ieu kantos simkuring teh. Jadi intina mah ku berkah na ngaji simkuring biasa tepang sareng ieu wargi ti urug alhamdulillah. Nah kata hiji dikala urang sadaya hirup di alam dunia hoyong berkah naon sababna urang ngayakeun Isra Mi'raj ieu teh motivasi supaya jadi warogbatun fil khairi khairin wa amal birin yazin wal yuqas malam yuqal, supaya jadi motivasi buat orang Aceh ya, itu menjadi apa? Supaya menjadi manusia yang bisa introspeksi, karena kita ini banyak pang gede na dosa teh dosa kasa sama siare kasalaki kasalaki eta nu cerewet kieu teh alus tah. Jadi anu cerewet teh alus cek Imam Ghazali dina Ihya juz 3 di mana lalaki hayang tereh jadi wali neangan pamajikan nupang bawelna salam dunia mata cing barawel jadi awewe teh meh salaki teh pegang aya salakina soleh pamajikanana unyak anyuk wae aya masya Allah. Aya pamajikanna soleha salakina nguseup teureun-eureun. Aya nu kitu aya. Oh salaki maneh tetep. Adak ayana subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil, di mana ayat Quran diawali ku kalimat tasbih, maka di situ ada kejadian yang sangat luar biasa. Usul fikih idza ta'arradal aqlu wa syar'u qudima syar'u, di mana ta'arud antara akal jeung syara maka payunkeun syara. Karena berbeda pendapat para ulama
kade ieu teh cek santri mah kalimah asro teh tina saro, kalimah anak mutaaddi sanes lazim. Ada yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Tanuk itu teh disebutna teh Isra cek. Namun salah kitu Kang Museup eta mah disebutna teh sero salin setan. Eta kasalaki disebut setan gerak. Aing untung teh boga pamajikan urang dieu aing. Aing teu balik bae bisa disebut setan nih. Maka lalaki teh kudu nyantri. Nyandung ah. Jadi candung geus ngabatin maneh. Maka termotivasi. Dikala hidup pengen berkah, orang teh ngagungkeun bi abdihi. Siapa bi abdihi di sini? Khususiat baginda Nabi besar Muhammad. Karena di mana isim nakiroh katariku isim ma'rifat. Kunaon teh bi Muhammadin tetapi bi abdihi karena ini isim nakiroh katariku isim ma'rifat. Maka baka katarik ayeuna jadi jalma ayeuna nu mulia. Urang hina resep ngagungkeun jalmi anu mulia anu diagungkeun ku Allah. Wa rubbama aksabasanin awwala ta'nisan in kana li hadfin muhala. Jadi ayeuna di mana isim nakiro katariku isim marifat, maka ieu ayeuna nakiro ka bawah jadi marifat. Urang jalma dosa ubay teh jalma doraka tapi daek ngagungkeun jadi jalma nu mulia. Insyaallah sugan we urang kakele kasangke ku Mama Hijaji kacandak jadi jalma anu kasele kasangke jadi jalmi anu barokah. Walaupun urang loba kahai da urang mah teu leupas dina pangajian sian pangabutuh wae. Mata urang teh perlu dukungan. Perlu duit. Tararedan jelema teh. Kewe ngaji mah ngaji we ka urung ya. Kaya Hidayatul Faidin dia mah seuri we bae tenan naon da sararea seurina ge mun seuri uing sorangan aing gelo cek idkhalu surur ya mah supaya kaarti sebab ayeuna pangrasa Mama Hijaji teh seorang ulama bisa disebut mursyid kamil mukammil aya mursyid aya mursyid kamil mukammil ieu mah bisa nyampurnakeun murid-muridna tina salah diusulkeun ka Allah bisa jadi jalmi anu ayeuna salamet seperti gerbong kereta api masinisna Mama Hijaji tak urang mah bagian gerbong-gerbongna we urang mah pengisina pengikutna supirna mah hiji Mama Hijaji urang mah pengikutna sugande kakele kasangke ku ulama-ulama anu saleh amin. Ngan tetap urang teh perlu naon ngaji neangan cacaang hirup supaya apal diri urang loba salah mata urang hidmah ka kiai teh supaya jadi jalmi anu ulah loba muji diri da puji maka kagungan Gusti tapi urang teh kudu loba introspeksi. Insyaallah ieu sadayana nu hadir parfa bizomin wansiban fathan wajur kasfan ka zikrullahi abdahu yasur. Jadi hamba Allah urang tina baheulana ngaco jadi ayatna ayeuna agama dicanak ku Mama Hijaji ka dieu jadi ngaca jadi ngaci sae budi pekerti ngagungkeun nabi insyaallah ieu nu hadir sadayana bakal tiasa ka tanah suci. Amin. Cukup wa amin nu kitu mah kudu daftar maneh. Da ka Mekah teh kudu make doa anu bener. Duit. Awewe beki duit mah kudu dicepeng sidang haji tah. Itu dicekek mah maot. Tah bere baso ikan mang lah. Allahumma barik rek naon atuh cicing di dieu ari maneh umum calangap acan mah da ieu teh loba jalma teh rada tarik we saeutik da bae salah oge ada keur diajar akang oge diajar sadu Allahumma barik lana fi rajab wa sa'lana wa balikna ramadana wa hasin maqasidan sadayana Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana sertakan rizki penuh ilmu ku mengerti sarang wardi keras hiji subur makmur wahdi nawi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana adayana dia jamaah bukir rizkina barokah ibadahnya istiqomah matinya husnul khotimah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan anu saulid sing dimudahkeun ku Allah. Moga dupa nyawat sing sararehat. Naon sababna?